Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa taqwah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, naraskeun kajian Sulam Taufik halaman 38. Wa awwalu nisabil ibili, dalapan jajar tihanap, dalapan jajar tihanap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu nisabil ibili, sarang ali mimiti nisabna ontak homsun eta aya 5. Wa minal baqari jeung nisab tina sapi salasuna eta ayat 30. Wa minal ghanami jeung eta tina nisabna pirang-pirang domba arba'una ari 40. Wa pala zakata mangka henteu aya zakat eta tetep qabla dalika sateu acan tinu bieu. Mana tinu bieu? Domba 40, sapi 5, sapi 30, onta 5. Wala budda jeung teu meunang henteu minal hauli tina tepung taun haul. Ba'da zalika dina sabada
nisab ba'da zalika dina sabada nisab wala budda jeung teu meunang henteu minas saumi tina sato anu diabur fi kalami mubahin dina tempat anu dimenangkeun tegasna tempat anu tos dijaga sediakeun wa allatakuna jeung ulah kabuktian itu sato teh amilatun anu digawekeun wayajibu mangka wajib fi kulli homsin dina sakur-sakur 5 minal ibili tina onta satun ari hiji domba ngawitan ayeuna wa fi arba'ina jeung eta tina 40 minal gonami tina domba satun ari hiji domba jad'udhnin anu cuplak untukna ompong ausanai majin atawa domba anu 2 tahun wa fi kulli salasina jeung eta tina sakur-sakur 30 minal baqori tina sapi tabiun eta anut sumain jadat tuluy lamun tambah masih atuh kana kahirupanana eta ingon-ingon ala dalika kanu bieu wa fi dalika azzaidu tos sekap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang bab zakat dina kitab Riyadul Badi'ah mah Pak ngawitan teh ngetang bab mas perak, dina kitab Sulam Taufik ngawitan bab zakat teh ngetang sato nisab sato sami-sami kene gitu namanya aya naonna aya batasan-batasanana gitu tah. Tah dina Sulam Taufik mah ngawitan nisabna onta wa awalu nisabil ibili khamsun lamun jalma boga onta 5 wajib dikaluarkeun naon hiji ngalain onta dikaluarkeun tadi domba lamun gaduh onta 5 nah margi onta mah nilai nage atuh sabaraha hijieun sapi mah 30 onta mah kur 5 nya bayangkeun berarti lebih tinggi nilai tibatan sapi jeung domba jeung me onta mah dugi ka kamari geuningan dina ingon-ingon anu sah diangge kurban ranking ka hiji naon onta keneh tuh nya onta keneh tah dina nisab sato onta oge di mana gaduh onta 5 mau tidak mau itu wajib dikeluarkan hiji domba itu wajib nya wajib wa minal baqori jeung nisabna tina sapi salasuna eta ayat 30 boga sapi 30 wajib dikeluarkan hiji naon wajib dikeluarkan hiji na lain sapi na tabi'un anu anut kanu
domba anu kanu onta nya masih gitu. Nah domba deui ya dina onta keluarkeun punten kapungkur Pak zaman Kangjeng Rasul jarang sapi atuh jarang sapi anu favorit sato teh naon domba onta ari teh domba onta dugi ka Kangjeng Rasul dikantunkeun ku janten ibu ramana teras dirarok ku janten mamangna ku akina heula dugi ka Yuswa 8 tahun akina ngantunkeun neme weh lungsur kusaha ku mamangna Abu Thalib ti Yuswa 8 tahun sudah berdikari Kangjeng Rasul salah sawiosna anjeunna sate acan dagang ngangon domba orang Arab terus berusaha usia 8 tahun teh kuring ngangon bayangkeun Pak Abu Thalib gaduh putrana seueur miskin Pak dugi kaladang tina kuli ngangon domba teh terkadang tarakatuang ku Rasul nyalira Pak ku putra Abu Thalib iya Pak ngangon domba kuli ngangon domba da kapungkur anu favoritna dina zaman Kangjeng teh nyata domba Pak domba iman teh matak anu jadi lebat karena wajib ngaluarkeun zakat teh nyaeta tina domba sapi domba kaluarkeun onta domba kaluarkeun tah kumaha lamun tos nisab teu dikaluarkeun kaheula ka handap aya wala budda jeung teu meunang henteu itu zakat minal hauli kecuali tepung tahun tah jadi ngetangna ngaluarkeun zakat teh naon haul kade haul tepung tahun haul teh kadang-kadang nisab 2 bulan ge geus nisab tapi can haul ngaluarkeun teh nyetang naon haul wala budda minal hauli teu meunang henteu wajib ngaluarkeun zakat teh upami parantos haul tepang tahun di etangna eta hawa kamari kunaon ku sasi hijriyah sanes sasi masehi sanes sasi hijriyah yang nentukeun haul zakat haul ibu rama urang daringannya sok dinaon sok dirayakeun haul mama bentur haul mama cibitung haul mengenang jasa orang tua dan menang jasa para ulama begitu besar kanggo urang sadayana jasa aranjeunna leres teh terutama orang tua urang tah kurang ge emot parantos 8 tahun ye bapak jeung emak teh hawa we ku nyari hadiahan tah janten zakat teh wajib dikaluarkeun di mana parantos haul ari haul penetapanna ngangge tahun hijriyah tahun Islam maka sang apal urang dagang ngawitanna bulan naon engke pan bakal dietan tina haul reus teu ngawitanna bulan anu tah ieu ge kitu urang boga ingon-ingon ngawitan minguna bulan naon tepung tahun loba weh tah geus aya can geus haul nisab geus haul tapi teu acan nisab atau kedah lamun tos haul parantos nisab dan nisabna kitu sapi naon onta 5 ngaluarkeun hiji domba sapi 30 ngaluarkeun hiji domba aina wa minal gonami wa minal gonami sareng tina ngaluarkeun zakatna domba arbauna eta 40 jangan domba mah nisabna lamun gado 40 kaluarkeun hiji sok halaman 38 tinggal di tengahna
ila mi'ati wahidin wa isrina. Ayat ila mi'ati wahidin wa isrina dugi ka 120 hiji. Jadi lamun 122 mah ngaluarkeun domana sabiji 2 tah namanya Pak dina kitab Safina Riyadul Badiah dina kitab Sulam Taufik dina Bajuri mah aya hadisna jadi lamun gaduh domba 40 wajib ngaluarkeun hiji boga 100 hiji keneh tah di dieu Pak aya keteranganana ila mi'ati wahidi wa isrina dugi ka etangan 120 hiji neme tah tos 120 hiji mah jadi nambahan ngaluarkeun zakat sabiji 2 gitu Pak. Tapi ka 120 hiji ngetan teh itu sabaraha kambian 40 berarti nya zaman 40 140 hiji tilu nya dah ngan patokanana 2 teh dugi ka 120 hiji upami 78 hiji keneh ulah sapotong nya hiji sapotong ulah nya hiji keneh tah nemen keteranganna aya apa kat nemen menak eta da can dibaca tanganna biasa mah 40 82 120 tilu nya LPT 120 hiji ge nomor 2 nomor 2 dah nya coret ada keterangan eta nya aya hadisna dina Bajuri Pak dina Bajuri hadisna tentang ukuran etangan domba wajib ngaluarkeun zakat 40 hiji 120 hiji jadi 2 gitu tah berarti eta naon wajibnya wajib mau tidak mau eta mah parantos haul bari nisab pan Pak punten ayat Pak anu tiasa dipisahkeun tilu ayat tiasa dipisahkeun hiji ayat bismillahirrahmanirrahim atiullaha wa atiur rasul taat ka Allah serang taat ka rasul lamun taat ka Allah tapi teu taat ka rasul moal ditarima taat ka rasul nage teu tiasa dipisahkeun taat ka Allah jeung taat ka rasul Pak taat ka rasul ai ka Allah teu moal ditarima taat ka rasul nage kudu naon duanana Pak kaduana ayat anishkurli wali walidaika syukuran ka Allah sareng midamel sae ka ibu Rama syukuran ka Allah ai ka ibu Rama tara migawe sae moal ditarima migawe hade ka ibu Rama tapi syukuran ka Allah tara moal ditarima moal tiasa dipisahkeun eta mah anishkurli wali walidaika jadi midamel sae ka ibu Rama ka Allah syukuran bakal ditarima ka Allah syukuran ari orang tua ditalangsakeun orang tua dihinakeun moal menang moal ditarima ladang syukuran ka Allah lagi naon sababna hadis ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung menjadi ridho ibu Rama bendo Allah gumantung bendo menjadi ibu Rama tuh 2 ayat katilu mau jadi bisa kenaon aqimus sholata wa atuz zakah ngadegeun salat badi kedah ngaluarkeun zakat salat osok tapi zakat geus wajib geus nisab teu dikaluarkeun moal ditarima sedekah getol zakat getol salat
tara sarua lantuk bal moal ditarima moal bisa dipisahkan antara aqimus sholata wa atuz zakat kedah duanana eta mah sok seueur dengan jalmi pop sosial tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nya leres teu ngabantu ai salat tara lebar moal aya ka di akhirat Pak tina ladang tutulung kanu butuhna da salat kuncina atuh kunci amal punten Pak urang balik ke akhirat maot ngaranna rek ngandalkeun naon kasep di dunia unggul kasep teh sementara mau bisa diandalkeun balik ke akhirat kasep bisa jadi ka surga leres teh balik ke akhirat geulis bisa jadi andalan teh asup ka surga geulis teh leres teh beunghar bisa andalan teh lobat kana sawarga beunghar ya Allah rek kana urang balik ka akhirat wati amal Pak lamun dibandingkeun jeung sato mah ya Allah sato teh eta ibadah tapi daginganna eta sato hayam domba aya nu salat tapi dikurbankeun kamari domba sapinya hayam Nulah dagingnya ari jelema rek andalkeun dagingan nah kitu dagingna naudzubillah ya Allah amal Pak nya kamakana urang kedah sering muhasabah sering maca kana diri ari maca ka batur mah pinter ai sorangan tara bisa kabaca muhasabah rek mawa naon urang balik ka Allah teh beunghar moal bisa kabawa kasep moal bisa kabawa jabatan moal bisa kabawa ukur kabawa teh iwati amal tah eta Pak leres teh ya Allah lebar jami di dunia hirupna ngalajur hawa nafsu ngumbar ambara salat tara ngaji tara naon bedana tuh jeung hayamnya hayam mangunah dagingnya nu tara salat ngeunah dagingna teu naudzubillah ya Allah yuk muhasabah urang baca deui paena tah dahabun urang teh rek balik ka mana engke teh nya da moal lila pangintennya tah nya hadirin sadayana aqimus sholata wa atuz zakah moal bisa dipisahkeun antara salat sareng zakat Pak tak mudah-mudahan ahli ibadah ahli salat suungkeun ka Allah Rabbana taqabbal sholatana Gusti tampi salat abdi suungkeun ka Allah unjukeun waj'alna min khairil musallin sareng mugi Gusti ngajantenkeun pangsae-saena eta salat berarti salat wajib lamun tos awal nisab zakat wajib ketiasa dikantunkeun ketiasa dipisahkeun lamun tos wajib dikeluarkan kumaha lamun geus wajib teh dikeluarkan geus halal zakatnya detang-etang aduh euy urang teh loba pangabutuh ayeuna teh aya di etang-etang ieu geus haul geus nisab dikeluarkan mah saparapat teh moal kabeh Allah uningan moal uningan Allah nya kuduna ngaluarkeun 100 juta dikeluarkan 25 juta da manehana boga pangabutuh loba Allah uninga naon anu bakal terjadi musibah dan masalah geus wajib eta dikeluarkan tapi teu dikeluarkan wah masya Allah hadirin sadayana ta ayeuna anu ngelola zakat di kabupaten Pak bakal gentos ayeuna mah ketuana bakal gentos UPJ Bajnas kecamatannya kabupaten kamari teh tina 35 disaring jadi 17 tina 17 disaring jadi 10 ayeuna teh jadi 10 deui tina 10 disaring jadi 5 nu 5 eta naon teh cadangan dan nu 5 eta teh can aya pengumuman da teh ketua-ketuana incumbent anu kamari sadayana ngalacon teh alaya Pak Saraya UPJ anu di kabupaten UPJ di kecamatan ge digarantos eta Pak digarantos UPJ di kecamatan oge ayeuna teh nya nah
ya kedah kitu nya da aturanana leres teu aturanana nya abdi ge ditawaran mung teuing sabab zakat mah baseuh leres teu zakat mah baseuh wajib rugu aya juga namanya mung teuing sieun rahnya arorea abdi embung UPJ kecamatan teh saha? Ius liren anjeunna nyalonkeun kepala desa di Karangtengah. Ius nya abdi Karangtengah mah Pak keur ngariung ka karege kenging pemilu kepala desa langsung dicomot ke polisi coba. Jadi teu aya kepala desana nya PLT nya tapayus nyalonkeun nya udah bisa nama Pak Guru orang sayang nyalonkeun we kelurahan nyalonkeun desa di mana di Agra Bintang meunang nya di kidul menjauh teuing nya Pak Guru jauh teuing nya. Hadirin rahimakumullah ta eta naon ayat anu teu tiasa dipisahkeun tilu ayat hiji naon atiullaha wa atiur rasul kadua aniskur li walidaika nomor katilu aqimus sholata wa atuz zakah bisi urang kejadi saudagarnya jalma beunghar harta tahta banda loba geus nisab halal bari nisab mau tidak mau itu hak orang lain harus dikeluarkan. Kabdi ge aya duaan Pak tukang icalan pulsa Pak abdi teh icalan pulsa teh tos aya sabaraha tapi ieu abdi ngeluarkeun zakat teh tos halal teh acan hatos gatu atos sabaraha sekian nya tos wajib ngeluarkeun zakat 2,5% cenah. Oh abdi bade ngaluarkeun Pak mangga titipkeun ka bapaknya pamit lapatna duka 50 amplop 50 ribuan eta zakat anjeunna Pak sieun naon sieun bangkrut usahana cenah torojol saurang deui titip ka Pak Ustad bade ngaluarkeun zakat harta mangga 50 amplop 50 ribuan bagikeun geus sim goreng Pak amanah nya amanah ka dibagikeun naon sabab eta jalmi geus wajib ngaluarkeun zakat harta tahta banda geus halal bari nisab dikaluarkeun berkah Pak insyaallah berkah jalmi geus wajib ngaluarkeun dikaluarkeun tambah barokah contoh tiap tahun kapan Mas teh Sinar Simpati Pak toko emas Sinar Simpati Bapak Haji Hudaya almarhum Ibuna bojona almarhum Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhuma sabada anjeunna ngarantunkeun pala putrana Pak deraskeun eta sabara kelurahan Pak RT itu sabara kelurahan dasarnya saya hungkul salah padan oge sadayana kabageanna bari imam teh kabagean tuh pannya ditingali tokona kalakah langkung-langkung majeng Pak kantos Pak ka penjara ayana masihan buka bersama 1000 besek serang ka para asatid weh zakatna sarang masihan naon dorpes 100 ribuan nu kana jawab waduh Pak Surak sabarahaun heuk Pak 1000 besek bayangkeun nya anjeunna ngaluarkeun kamari mah kentos deui tiap tahun teh karaos kanjeunna oge dikaluarkeun zakatna berkah we ku Allah dijaga geus wajib ngaluarkeun zakat dikaluarkeun musibah bangsat masyaallah naudzubillah nya hadirin rahimakumullah tajanten teu meunang henteu zakat teh kedah halal Pak halal teh tepang taun nya
ba'da dalika sabada nisab dietang tepang tahun tuh nisab tapi dietang geus haol tapi can nisab ulah geus nisab tah nisabna naon domba geus boga 40 kaluarkeun hiji emas sabaraha gram emas teh 80 gram nyaurkeun 88 gram nyaurkeun 88 gram meh gampil ngitung 80 gram we nya tah ngan emasna emas anu asli atuh emas Hariman asli tah ya asli emas Jawa we ya iya emas asli maksudna emas anu mahal naon namanya emas naon teh emas antamnya tah eta sagram 2 juta nya langkung bayangkeun 80 gram emas harga duitna we 2,5 juta sabaraha ratus jutaan wajib ngaluarkeun 2,5%. Berarti eta toko emas Sinar Simpati ngaluarkeunna sanes puluhan juta ratusan juta juga namanya ratusan juta dengan bahkan sampai KM rupina lah berkah asli Pak Masya Allah tang-tangna jakat naon hiji hawal sabada hawal nisab jadi hawal heula ulah nisab heula tapi hawal heula etangna makana sing apal urang lamun urang ngawitan dagang bulan anu tepung tahun we hawal bulan anu deui da can nisab teu perlu zakat tapi erek masihan kasayan sunnah eta mah teu wajib pan aya masihan kasayan nu donatur Pak tiap pengajian teh eta mah hayu we mere kasayan teh tapi ka maot nage Pak dipaparin ku Allah dilalah petunjuk yang tukang nagali kuburan tah atos kanya kamari kusim kuring didongengkeun saya dongengkeun dicarioskeun namina teh saha Abdurrahman orang Andalus Pak tukang nagali kana jangan kuburan ku Allah dipapayan petunjuk kakarek saumur-umur senah kaula pas mayit dikana liang lahatkeun kaula panon ningali gedong di sawarga ditaretes inten ku permata tepi ka pingsan ceurik ngariweukeun babaturanana sia teh nu moal teh dulur maneh batur tepi ka maneh mah pingsan bari ceurik cenah teu betul sia teh Pak kajantenan teh aya sabaraha sasi lanceutna maot aduh sieun kajadian di kitu PT nya kajadian kitu Pak nah pas geus lami-lami akhirna dibejakeun ka emakna ma aya naon man hayang apal abdi teh mah nah gitu kumaha kakarek saumur-umur sim kuring ngurus mayit di kuburan Allah mintonkeun ka abdi tipikeun saca abdi bisa ningali gedong di sawarga ditaretes ku inten permata putra emak nu darua teh karitu kajantanana berarti putra emak jajan ali sawarga nya mah ceurik emakna eta ari cek eta tukang nagali mak ari putra emak teh naon gawena nuka hiji mahman sok daek ngaji senah daek ngaji jauh di jugjug anggang di teang tapi ngajina lillah lain leangan to'am lain yangan daharun karena Allah ieu mah aya daharun kakarek ngaji oh daharun ku deukeut daek ngaji niat salah tah ieu eta mah angkat ya Allah eta anu tukang ngagali aing tangala ngaji hirup aing teh rek tobah ayeuna mah aing rek ngaji nu kadua mak naon gawena putra mak teh eta putra nu kadua mah sok daek tutulung barang bere ka pangajian mun aya acara-acara PHBI teh wah anjeunna babantuna ngaluarkeun agungnya muludan jaban tara loba omong pan aya panitia datang ka eta jalma eta ngomongna lolotos ayo we ka panitia teh ari mareh teh coba kaliwa teh nya ari mareh teh si eta mah jempe we tapi ngaluarkeun
geningan ditapakuran ku tukang ngagali kuburan. Ieu jalma ahli kasayan daek ngaji jeung daek sodako tidinya eureun tukang ngagali tanah kunyin kuburan teh rek ngaji jadi daekeun ngaji we Pak. Akhirna ku Allah dibuka ilmu Allah dibikeun ka eta jalmi nu tadina tukang ngagali tanah nyeun kuburan Mang Abdurrahman ganti ayeuna mah jadi Syekh Abdurrahman. Ngajina pinter. Syekh Yayat Hidayat tukang ngagali kuburan kan ya. Nah, insyaallah dengan ikhlasnya insyaallah ya. Insyaallah ya Mang Ima ya. Aya di tukang bari udud ya. Tah iya Pak. Luar biasa itu rahasia Allah namanya. Jadi daek ngaji jeung daek babantu kana kasaean anjeunna teh Pak. Dugi ka ku Allah dipintonkeun kitu Pak. Akarepan eta jalmi teh saumur-umur anjeunna tukang nyieun kuburan Pak nepi ka kitu. Eureun langsung Pak daek ngaji subhanallah. Hadirin rahimakumullah tah eta payajibu fi kulli khamsin minal ibil satun mangka wajib tina sakur-sakur 5 onta hiji doma wajib ngaluarkeun doma. Aya ari zakat aya ieu teu aya niat teu aya teu maka niat terjadi nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhulillahi ta'ala nawaitu an ukhrija zakatan nafsi zakatal ibili zakatal bakori zakatal gonami. Nah eta niat kade niat ku Sunda abis jangarkeun zakat harta abi mangga nyakeun nampi abi sah kitu oge wa sah mangga wajib tah bahasana ge payajibu fi kulli khamsin minal ibil wajib Pak lain sunnah berarti naon eta atos haul bari nisab wa arba'ina minal gonami satun 40 tina doma hiji doma anu ngaluarkeun domana geus cuplak huntukna geus naon namina ompong. Tah eta teh Pak dina bab akekah jeung dina bab kurban sah eta teh dikurbankeun Pak. Doma anu geus cuplak huntukna sanajan can umur 1 tahun. Kakare ke 8 tahun tapi geus ompong huntukna sah eta diake jadi akekah sah dijadi kurbankeun nya ari utamina mah 1 tahun Pak batas minimal batas minimalna dina domba mah tingali we aya tanukan can wah ieu mah kakarek sagdeki bae aya tapi montok ulah kabita ku montokna geus nisab can ieu usiana geus 1 tahun can Pak Haji ka dieu aya naon Kang ieu domba montok ieu aberingan eueuh tanukan ieu mah can nisab can 1 tahun leres Pak Haji can 1 tahun ngan dina kitab cenah ngaji tukang domba tah sanajan 8 bulan anjeunna teh geus ompong huntuna sah dikurbankeun sah diakekakeun cek eta Pak Haji bener oge tukang domba ngarti bener geus ompong dibenyengkeun ka seungutna tuh Pak Haji geuningan geus ompong cek Pak Haji ragu-ragu aya mah ditakol saompongna geus nah akhirna teh jadi kedah waspada teh kitu Pak da waspadanya bilih teu nisab kana usia Pak pan dina domba 1 tahun dina mah sabaraha usiana 2 tahun dina sapi 2 lebet ka 3 tahun dina onta 5 lebet ka 6 tahun tah eta Pak nusa dikurbankeun usiana teh eta Pak sakitu tah
ari masih kena anakna mah Pak ya Allah dipaparin abdi teh Pak doma di Singapura yang asatid lapas opat yang kurbankan atas nama anu ieu mah asa ragu-ragu pencit teh udah pamer ieu nya pencit sarate we ku asatid abdi mah dah henteu terasa kitu nya ngan paur henteu nisab kana usiana Pak komo me mah kade me mah usiana batas minimalna 2 tahun me mah 2 tahun Pak me mah kurang ke 2 tahun can nisab berarti anu geus naon kolotnya kumaha anu bajir cenah anu bajir daripada lalaki na begang mending keneh anu bajir gendut Pak margi ari kurban jeung akikah teh ngudagna kana daging Pak ngabagikeun leres teh tah eta Pak bajir domba pan garunut barajilnya banyak tiasa diakikahkeun dikurbankeun oge mangga ngan utami nama tangtos nage jaluna raskeun janten tina domba teh Pak 40 wajib ngaluarkeun hiji usiana sabaraha anu kaluarkeunna usiana acan 1 tahun tapi geus ompong huntukna tiasa dikaluarkeun eta kalukan tiasa nisab dikurbankeun nisab diakikahkeun sabab geus naon geus nisab kana usiana Pak atanapi me anu 2 tahun tah me 2 tahun kaluarkeun anak nya hiji me aturana ngudag kana doma me 40 wajib kaluarkeun hiji usia 2 tahun usia 2 tahun wa fi kulli salasina minal baqari sareng eta tina sakur-sakur 30 tina sapi anu wajib dikaluarkeunana hiji tabiun anu kaluhur doma tuh kaluarkeun imah mau tidak mau Pak geus nisab wajib dikaluarkeun hiji sapina anu diabur dina tempat khusus sok ayakannya khusus jadi geus diangon teh diasupkeun ka kandang diabur eta ulah sapi abur teh bisa ditewak naon namina beek tah eta galak teh wah jadi tukang sapi ge alimun Pak kurban dicana kalemur anu meser sapi beek mah no sababna resikona ngamuk Pak nya kamari we Pak di dieu nya ku surting barudak sapi teh stres Pak tapi kan naik ieu ka sukuna teh abdi teh bisa dia nu aya barudak bubar budak teh ngarung di Pak stres sapi teh nya akhirna dipencitakeun di dinya we kamu teh Pak teh belah dieu nya komo beek mah Pak ya Allah logika naon ngamukna teh wah ngaprak eta mah kamari mah ninggal Pak MUI nayangkeun sapi anu badi kurbankeun teh ditembak heula Pak dor golepak ngan lamun teu buru-buru dipencit paeh lah teu sah saur MUI mangga emutan ku sadaya bagian fatwa bagian naon bae mangga emutan ieu kumaha hukumna sapi rek dikurbankeun ditembak heula Pak dor golepak geus golepak teh kudu talian sukuna teh ngan usik-usikan gereser tapi lamun teu buru-buru dipencit paeh teu sah dipencit lagi Pak
ari kitu mah disiksa heula nya ditembak heula mah Pak disiksa heula nya makana kedah ku ahlina teh kitu Pak ku ahlina kitu nya ieu mah didor eta teu acan aya walorang teh Pak sok mangga aremutan ku anggota MUI nya kumaha tah perkawis kurban ditembak heula itu payun mah kantos abdi ngiringan upami masih kena hirup sah ngan disiksa heula nya karunya tapi lamun teu kaburu dipencit paeh teu sah sarujeng mencit bangke teh nya eta mah teh kudu dibongkar kan osek-osehan unggul kitu Pak buru-buru geus saya lho Pak paeh langsung Pak ku dipencit eta mah paehna ge dipencit lain ditembak lamun teu kaburu dipencit mah paehna ku ditembak eta mah Pak aya dina grup MUI disebarkeun kira nya lajantan tina onta hiji domba tina sapi 30 hiji domba tina 40 domba hiji domba dugi ka sabaraha patokanana domba 120 hiji domba jantan dikaluarkeunana 2 nah upami 120 hiji 2 wajib kaluarkeun kasaha nya pasikeun heula ijabkeun heula leres teh abdi bade ngaluarkeun zakat ingon-ingon ku domba hiji mangga nyangakeun nampi tah geus hak we naon geus hak anu narima pencit bagikeun tah kitu Pak zakat kan aya zakat mah naon wajib aya infak sunnahnya infak mah sunnah zakat mah khusus Pak waktuna teras barangna khusus nu narimana ge khusus zakat mah beda jeung infak sedekah iraha wae teh khusus eta mah leres teh Pak iraha wae sedekah mah zakat mah waktuna tertentu khusus Pak nya wa yajibu ayata alama ma aujabahu Allah ta'ala alaihi atosnya ancana tah halaman 38 wa yajibu alaihi ayata alama mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo para wargi hadirin sadayana leresna tina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu an manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana mangga ieu pangosan urang pungkas ku asan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr Allahumma yassir wa la tu'assir fa innaka taysir ilaikal yasir Rabbana